teuing 58 di DP kegepan Studio batu Production and Entertainment. kurumuy ku simut rek romantis ngabekok gitu. Dak rea. Rek neangan we anu 30 gitu, 33, 35 rada meujeuh. Naik deui tah sasajen teh. Naik deui peuting sok ngayangkeun ngeuyeuk seureus Pak leres. Kone urusan agama nama mak nganyangeun lah ka tokoh agama nu aya di dieu. Kuring we piran nerangkeun kitu patut. Naik deui kana peuting sok aya ngeuyeuk seureus mimitina disicingkeun dina samak. Naon maksudna lalaki belah ditu awe belah dieu. Rumah tangga bakal sakinah teh lamun samaksud jeung satujuan. Ari kitu mah lalaki tujuan anak ka kaler, pamajikan ka kidul, geus moal balik jiga anjing jeung bagong. Tapi lamun duanana satujuan, artina samaksud jeung satujuan. Geuning aya kapol, heuh dipola. Rumah tangga sakinah teh kudu dipola, ulah karena geulis, da geulis mere relatif. Boga budak hiji gumeulis.